Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun orang Sunda. Dina video ieu simkuring bade ngajengkeun video ngomong oleh bahasa Sunda. Kukituna hayu urang leuwih tingkatkeun ngomong oleh bahasa Sunda anu hade tur bener. Obahna anggota badan. Beunta. Artina Panon muka. Panon muka. Meletet hartina beunta saeutik atawa peletat peletet eta cirina lalaki resep ka awewe atawa sabalikna. melong Hartina nenjo lila kabatur lantaran resep atawa asa-asa wawuh. Peureum Hartina nutupkeun bibir panon. ngicep. Hartina Ngagerakeun bibir panon luhur sakedeung sangkan bisa turun ke handap. Tah ngicep. mencrong Hartina merong nenjo lila kabatur bangun aya maksud teu hade. Meureun deui Hartina kikicepan atawa kucap kicep kulantaran serab atawa kapereupenan. Molotot Hartina ngabeuntakeun panon satakerna nandakeun sieun ambek jeung sajabina. Ngadelek hartosna ngagilerkeun panon lantaran teresep atau ngewa. ngadilak. Hartina Ngagilerkeun panon lantaran ambek atawa sinis ka batur. Noong hartina ngahaja nenjo kana perkara anu ulah ditenjo tina liang leutik. ngareret Hartina nenjo kagigil saeutik nenjo ku juru panon. bahna awak diuk Hartina nempatkeun awak ku bujur bari jeung sila atawa emok. jijingklak Hartina awak kawas igel-igelan lantaran meunang kabungah. Malik hartina ngagerakeun badan nepi ka 180 derajat nyang hareupan kanu ditukangeun. nangkarak hartina ngedeng tonggong di handap. Nempok Hartina ngahaja ngalirik di tempat anu diwatesan. ngadangkap. Hartina Nangkarak bari ngajengkeun suku. nangtung Hartina napak kana taneuh sarta sakujur awak ajeg. Ngadapang Hartina nangkuban sabari dada diangkat ditahan ku siku. nyang saya hartina nyeranikeun awak kana bantal tihang jeung sajabana lantaran capek jeung sajabana. Ngadayagyag hartina ngarande bari rada ngadang heak. Lalangiran hartina ngadapang atawa nangkuban. angsud hartina nangkuban bari maju ku tanaga siku jiga budak nuker nurek diajar ngorondang. Ngarandang Hartina lempang ku tuur jeung ku leungeun kawasato. Nyanda hartina ngerande atawa nganghunjar nyang hunjar seperti awewe anu tos ngajuru. ngedeng Hartina ngagolerkeun awak dina samak biasana make anggel. obahna biwir. Balem Hartina ngarapetkeun bibir luhur atau bibir handap sangkan teu ngomong. Calangap Hartina ngangah atawa mukakeun sungut. calawak hartina sungut nyalangap kacida gede. imut. Hartina Seri ku kunyemna biwir. Jebi hartina ngobahkeun bibir handap sangkan sina kahareup. keong Hartina imut rada kagigil bibirna. kunyem. Hartina Ngobahkeun biwir kawas anu ngomong tapi teu nyora. Contona Loa lowe hartina
ngajebeukeun bibir jiga nu ek ceurik. Manyun. Hartina Bibir monyong lantaran susah atau ambek. Begitu. Nyerengeh. Hartina Seri teu nyora tapi nembongkeun huntu. Runyah renyeh. Hartina Umat imut lantaran bungah atawa era. ngarenyohan. Hartina Ngobahkeun bibir sina monyong siga monyet ngambek. renya-renyu. Hartina Ngombahkeun bibir tanda rek ngomong atawa rek cerik tapi ditahan. Seri hartina ngendalkeun rasa bungah. Ukuran panjang jeung lega. Satumbak hartina 14 meter pasagi. sabata Hartina 3,77 meter. sapal Hartina 1,5 kilometer. Camil hartina 1,5 meter. saare Hartina 100 meter pasagi. hektar. Hartina 100 are. Sakaki hartina 30 cm. saelo Hartina 0,88 meter. saicak. Hartina Saelo pasagi. Sadim hartina satapak jempol. sajengkal. Hartina Ditungtung jempol leungeun nepi ka tungtung cinggir. sajeujeeh. Hartina Sarua jeung dampal suku kolot. Sadepa Hartina miti ramo leungeun kenca tepi ka tungtung ramo katuhu. tampah Hartina kira-kira sagede dampal leungeun kolot. sakodok. Hartina Ti saja jangkung ieu nepikeun kana kelek. Bentak. Ngomong atuh maneh hartina. Maneh hartina bebel. hartina melong nenjo ka batur nenjo dia ka batur. Hartina tuh Eueuh. hartina tuh melong Tilu. perem Hartina kurang mana urang. oh seru Ngicep. hartina Seri. mencrong Hartina mencrong hartina sok ya. Meureun deui Hartina kikiceupan tinu mana pamitina meureun deui. molotot Hartina ngabentakeun panon satakerna. Molotot hartina aduh molotot mun mangke atuh kerep tilu ieu kayak mulai. ngadelek Hartos ngadilak. hartina tilu Ngadilak ngadilak. hartina tilu Ngadilak hartina ngagilarkeun ih. tilu Ih anjir. cenobahna awak deui. Obahna awak. Lain ih. Nempatkeun awak ku bujur bari sila. Sok cenah. Men jempe atuh. ijingklak Kumaha igel-igelan teh? meureun maneh Mana? tilu Malik Hartina. Anjing ngadangkak. Ngajegang bari ngegangkeun suku Dayagyag. hartina Nyarande bari rad mana tuh? Nyarande bari tilu
Ngadayag-yag. Iya. Ada Ngadayag-yag. Hartina Ulang si anjing kan. tilu. Nyaran deh. Ngalangsud. Hartina Ngalangsud. Hartina oh ngalangsud Tandur. tilu. nyanda Hartina nyahunjar atawa dibalik tilu. nyanda Hartina nyanda Hartina tilu. obahna biwir balem Hartina Diulang-ulang. stres ampun tilu. Calangap. Tilu. Jebi. Dina Imut-imut. Aisyah aku tilu. runyah renyeh. Hartina Ukuran panjang jeung lega. Geus. Satumbak Hartina 14 meter persegi. tilu. 14 meter pasagi. Sabata ngan no susah bungku tuh Aurat anjing gitu. tilu. Samil Hartina 1,5 meter. Asli nasuk rasa. saare hartina 100 meter pasagi. Leungeun kenca. Pode ieu atuh. pikeun atuh pan pikeun Heeh, Pak, aya. satu